suta mingah kamar wataso unta pingah kagiri-giri lagi atenira dan sami apa ada ngalaga pingah hamar watasuta pingah kagiri-giri lagi atenira dan sami apa ngalaga wonten ing alas pingganing salang aduh nah bagja ting sanajan gunung anu sakitu gedena di alam dunia gunung Himalaya masih gede kabungah dewek wayana hasil geus bisa nyabat layang jamu sekali musyahda berat nyuhun berat nanggung berat narima keunana agungna ka Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya nganuhunkeun eta cenah dunungan dewek nepi ka baeud nepi ka bendu sadayana nepi ka bendu ha naon oh kuayana dipaling ya pusaka layang jamu sekali musyahda sabodo teuing pusaka dewek naon make pusaka dewek heuh da ieu teh titipan ti bapa dewek jadi dewek anu boga hak cenah dewek ayeuna lamun bapa dewek nepi ka ditarewak cenah kudunungan dewek buah dititah ku bapa nah tapi aku moal bela dewek anu jadi bapa dicokot teh ku dewek sakti geus gagah geus lamun bapa dewek nepi ka disiksa jeung si dawala jeung si gareng jeung emak belaan ku dewek buruk-buruk kapan buruknya jati urang teh ade goreng gaji da jeung kolot urang ha sing hareupan aing teh pikiraneun ayeuna mah sasat dewek teh teu beda ti bagong mogok keur di kepung wakul buaya mangap ngan boreng patut aya dewek kudu kabur terus pelebah dieu ceuk hade ceuk goreng ceuk kapangih ceuk henteu dewek teh kudu nemrakeun maneh yen dewek anu maling kudu blak-blakan cenah dewek nepi ka disiksa diperwasa nepi ka keok ridho kalian ikhlas dewek sabab geus ditekadan dewek mah geus salah naon sababna salah geus pulang paling wani nah peduli teuing da asa ridho jeung ikhlas aing mah dina diteungeulanana sadar dina digebuganana sadar dina era-era ku batur sadar di bibirang ku batur tadi dinya dewek geus ditekadan geus ridho ti tadi oge anu bali mah sedang di bangkol nya pada terjadi sanajan nepi ka di bangkol cenah dewek dibuligiran di alun-alun digiring-giring ridho hate demi Allah niku sabab naon da dosa dewek moal nudingkeun ka pangeran di mana geus cilaka pan loba jelema anu geuningan ngalakukeun salah dor nah Gusti teuing abdi teh nepi ka kieu nasib teh dibedakeun jeung batur bari padahal aku lampah manehna moal pati-pati batur neungeulan lamun manehna teh boga dosa muatak dina lebah dieu mah urang mah perlu wae introspeksi teh maca diri mawas diri maha we carana pokona mah asyarido jeung ikhlas diteungeulanana we ha rek teu teuneng kumaha sieun kunaon gilaku naon dewek jelema sakti geus buk-brak model kieu mah ngeunah hirup meureun sagala kasorang malahan dewek dek nyiptakeun nagara sugan di dieu ha ngabangun aing lebah dia mah pokoknya mah dek hayang mecakan jadi pemimpin kumaha rasana gitu hayang ngebangun negara ulah dianggap goreng dewek ku si lain ngajek dewek mah da hade ieu teh hah nya aing geus ngabangun mah nya keur sadarea pina ku digugulung ku sorangan pokoknya mah lah tanggung jawab ceuk itu ceuk ieu dek mah ayeuna hah malahan di mana-mana dewek boga negara nepi ka jadi raja ngaran oge dek ditamahan
Raden Putra Bang Astrajinga Detnawati Nogluncak Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia ti Sabang nepi ka Merauke Singapura. Aduh, ampun jeung. Hah? Naon? Sahanya pingaraneun dewek lamun jadi raja. Anu tadi mah panjang teuing we. Raden Prabu Ahoy gitu. Hah? Oh. Atawa Raden Prabu Asyep Truna di Jayakusuma Detnawati orang utan. Oh. Lir pendra. Sapratanepun Raden Gatot Kaca hingkang sumedya tumina. Pot. Kaguan sia. Ya, damai. Kurang ajar. Maneh bi anu cuman takat janela nepi ka tobros pusaka yang jamus kalem besar disabet. Bener maneh. Sadaya-daya nih, langkung tipayun masih makasangakeun sieun. Diterima. Bener maneh. Sumuhun abdi. Naon sababmu sababna? Hah? Dina rasan dieu agan. Langkung tipayun sewu benulak saduduka nyangakeun beung tangartek-tekeun suku genteng blokeun. Abdi bade dibeureum bade dihideung, aya dibeureum da geus beureum abdi teh. Hideungna atuh dipun bapa, bodasna dipun bapa koneng sidawala. Teh lamun diudakeun kana ayana nafsu mah amarah luamah sawiyah mutmainah gitu tah. Ka ayeuna abdi kalakuan model kieu da abdi mah beureum nafsu teh jeung hak abdi. Hak naon sia? Simun hak abdi ngabantun layang pusaka jamu sekali musahda. Naon hakna maneh? Bilih agan dacan uninga ieu pusaka teh anu pun bapa dititah ku bapa maneh aban teh. Panuhun agan ulah bade nyarekan bapa, ulah bade newak bapa jeung dulur-dulur abdi mah inung abdi ulah dicacana ku agan ieu maksud abdi pribadi nyaeta ieu ngabantun pusaka layang jamu sekali musahda. Naon maksud jeung tujuan maneh? Ari maksud sareng tujuan abdi ngabantun ieu pusaka layang jamu sekali musahda. Ku abdi teh ieu pusaka teh rek dibuka naon eusina di jero. Kurang ajar sia tadinya. Kadiekeun eta pusaka bot. Moal tiasa sen. Kaula selaku keamanan negara hampura lain maneh dek ditewak ku Gatot Kaca. Sasat kaula anu diasuh ku maneh, tapi kaula selaku keamanan negara nyatana bakal nyangkalak manusia anu curaling model kitu. Sae. Abdi oge moal patos-patos kieu lamun abdi teu dibarengan ku rasa tanggung jawab. Wong edan tega. Tega. Pati tega. Motor sia. Sae. Ladenan asaya. Sae. Punten sanes ngalawan ya abdi. Pangna abdi ngajak gelut di leuweung teh sieun adi nu loba jelema mah isin agan. Era kunaon? Sanes era abdi maling, sanes era abdi isin ditewakna, ngan agan bilih isin di nu seueur jelema mah bilih keok agan ku abdi pan era. Edan siap deui ya. Luh. Anyir. Hah? Lain teungeul Gatot Kaca teh euy sasarina mah kana batu oge batak bubuk. Asa ditoe demi Allah aing. Asa ditoe nyaan aing sakti asik anyir aing sakti. Kurang ngajar sia tadinya. Teu kere-kere. Sae wet sakti. Punten agan. Sanes abdi kumawan tun ieu. Wet ya. Sat. Waduh. Hebat sia tadinya lain lumayan kadijaya. What's up with you? Wait. Disangka syahkan ya.
Iya. Punten agan. Coba siap. Tubat astra jika abon kawan. Iya. Itu gelut bener cek. Nya anu dewek jadi jelema sakti cek euy. So kalaksanakeun saha entong borong manusia nu aya di dunia dewa ngahalangan atawa rek newak dewek nu bakal tanggung jawab dihadang oge di mana-mana dewek bakal ngalawan lah tenang we nu penting mah lain Gatot Kaca dikebug tepi kanyung tapi tekad hate dewek menyaah we kamanehanana da lain maling teh lain ku geuleuh lain ku ngewak ngan dewek we hayang mecakan jadi jelema sakti hayang mecakan jadi jelema senang beunghar ceuk beja cenah loba duit nu luhur pangkat mah senang nah teh kitu hayang ngasaan dek euy Gatot Kaca diledot nyebrut peurupna ka cuhu dek ngedagor careham dewek ngelok leungeun dirawehkeun dewek munur ka tukang salengkah manehna nyeret langsung ku dewek digendong macan langsung dongkari karunya nya aduh ampun jeung karunya nya inget aing ngadenge kecap karunya teh ka Bapak Kiai Haji Gojali dina kaset kitu geuning sasaudara teh pangresa Pak Gojali ari ulah laga maksudna hayang menyangkeun hirup jeung nu boga hirup teu wau karunya nya aduh ampun aing tungguan gede kitu pokoknya masyahan nyampurkeun anu ngahaja dek ngaroga hala dewek anu maksud dek nyokot ieu pusaka layang jamud layang samud layang jamus kalimus syahda dek hiji mangsa mah ieu teh di mana rineh marek dibuka naon eusina teuing hayang nyaho da ieu teh puguh lamak bodas meureun disebutna teh ceuk ahli eta mah isim ieu teh isim pusaka layang jamun kalimus syahda hayang nyaho di jerona nah naon jeung aksara naon dek teh hayang apal eusina di jero lain Gatot Kaca euy di babuku dewek mabur euy mabur ka itu karunya nya aduh ampun ding dunungan dewek sadayana oge pasti bendu aduh ampun ding dulu itu saha itu euy wah juragan Bima euy ajar fitnah sang edan Bima dengan maafra ya Bima dengan maafra Endira nafsu kagila-gila ya kagila-gila lawan Insya Allah
kurang ngajar si Gatut Kaca nepi ka wowong ngejati pahala dan aonan sedan sadaya-daya sin para malum kasieuh nu ninggalin nu dipamilihapunten anu diteda ulah agan wae anu kedah ngarasaan jadi pamimpin dipunjung-punjung disemah di dama-dama abdi teh hayang ngasaan senang edan siasta jingga nah maka disebut edan abdi nah aing teh disebut senang ku sia aing teh jadi pamimpin teh capek ya memang upami capek mah tuh eureun we nya sanu bade nyarek upami parantos teu sanggup mah dong maksakeun teuing maneh teh abdi mah hayang jadi pamimpin teh mung capek itu mung capek carana nya teh abdi teh kudu nganggem ieu pusaka layang jamu segala musada agan capek jadi pemimpin memang aing capek sabab kasenangan teu bisa dumasar kana harta jeung kakayaan oge luhurna banget tapi gumantung kana kabersihan hati teh upami agan bade ngabersihkeun ati tos aya mah ulah ngaganggu abdi upami agan palai salamet abdi ulah diganggu teu bisa goreng patut aing lamun ngantep siasta jingga sarua jingga modalan kajahatan dibuntang dibanting wae sangakeun bade kumaha-kumaha ge wes ya urang ajar bidal woi sarua we jeung ditimbang geunahna ge euy wong edan binatang dibuntang dibanting ora cece bencel benceh teh naon euy apakan heh teu apal bencel teu kulub buih atah keneh kulub huy atah keneh sugan aing kulub tutut ternyata hamu sakti mantra guna kadekeun pusaka wah tiasa sih margi inu abdi ceuk saha nah mah ceuk saha da ieu teh nu bapa abdi nya memang nu bapa sia tadi memang ieu teh tah ku si Semar sanes sing maksud abdi we kurang ajar binatang di podaran sia sae mangga tiasa mah sih modaran abdi deleng ai deleng teh naon ewon nah kan apa teu pais tipung tutung deleng teh nya ih sugan teh bobek cangkudu oh aku nganggem pusaka gelang Sandra Kirana hamu teu banting binatang sae mangga wait aya meni genah euy sarua we jeung dipencetan ieu wait modar sia teu acan sih Syastra jingga dibanting dening gelang Sandra Kirana orang mampu mangkilang pusaka oranyana ai oranyana teh naon teu apakan oh pancet pae oranyana teh nya ai sugan teh pamegaran oray pada ding gitu tapi aku nganggem pusaka sijin meneh ai siji meneh teh naon ewon surabi tutung siji meneh teh surabi tutung nya sugan teh bonon aku nganggem pusaka pansanaka kuku tusuk tenggorokan kamu sae sih binatang wait ya uluh euy abus kana kulit aing tapi teu nyeri teu getih kaluar eta getih dewek teh kitu ning nya ieu si Astra jingga modar teu acan sih ieu
kunaon biji getih tina genggerong tapi siasta jingan teu pae da teu nyeri sih lamun nyeri mah meureun paeh abdinya nyerinya nya non sia tuh ngalingkup deui euy uranyana siastra jingan sakti mantra guna punjulia bawa wait mangga saepkeun sih salarasina mah eta kuku pancanaka teh lain keur mayahan abdi sih tapi bacaeun kuku pancanaka kuku teh kukuh pengkuh teu galideur teu ungut kalinuan teu gedag kaanginan ngukuhan pancanaka panca teh 5 jadi ngukuhan anu 5 jadi anu 5 teh sahak jeung sakawajiban ulah dek dipasehakeun tapi kudu dilaksanakeun ku sararea wong edan sae sih binatang siastra jinga sakti mantra guna wait aya keneh sajabeti eta sih edan wait mangsa bodoh aing lamun kieu geus bea kapanasaran dek kumaha mangsa bodoh kumaha sia aing dek balik aduh dua tanu ngaleos teh bari kukurutus saya ngagedik bima itu kali musa gede galeye itu oh najis orai wala orai yana si astra jinga sakti mandra genu guna nah ieu dewek biji getih tapi teu rasa nyeri lain aneh tapi nyata oh lain lamun dewek kabusana TV rame mulnya oh pandina TV sok aya aneh tapi nyatu aya nyata oh aduh ampun sing sapratanipun panengah Pandawa Arjuna lumambah Panjar talelo mawangan siastra jingga nah ieu teh maneh kalakuan kitu teh dititah ku bapa maneh apa henteu pangapunten sen abdi teh henteu sen henteu dititah ku bapa maneh henteu sungguh montong cecengiran sia urang ajar geus luar tina katangtuan hirup luar tina rumah tama sopan santun nepi ka nganobroskeun janela atuh teu matak naon lamun ku jalan sopan ieu mah darma ke jalan kakasaran nyokot pusaka tanpa bimakrama urang ajar di kuku teh ku aing tiba heula dipikanya teh aya kadua nyontoan ka masyarakat ieu mah ngadon ngamimitian teu ecreug urang ajar buah-buah tiba heula ka aing beungeut nyeureup ati mungkir kurang ajar ulah nyanyana kainya abdi mah teu boga tekad kainya dek medu sieun abdi ceu itu diimplik-implikan ku ngewa, ku dengki, syirik, pidik, jahil kan yaya iden para seni rupa rumpak. Ceuk paripawasna abdi teh saestuna abdi teh hoyong nyepeng ieu pusaka teh hayang ngasaan jadi jelema sakti. Hayang ngasaan jadi bersenang kalayan abdi teh hayang mukakeun naon eusina ieu layang jamu sekaligus sada. Urang ajar wawanianan siastra jingga lamun kitu carana. Dipaehan ku aing. Ari tiasa onaman sin maehan. Tega lara, tega. Pati tega lamun kitu carana geura sok geura tegerakeun kategaan paeh awak maneh sae
tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah perlaya cang bulan 14 tegeneuk serang timur mek balung timur jalan gede sasapuan abdi bilihnya wangsul abdi ka alam langgeng ka alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna anu kungsi ku abdi ka alaman baheula ngan kahalangan ku poho sabab kamari lain ayeuna ge lain isuk tah ayeuna abdi bilih dikarisakeun maot mangga abdi teh ridho abdi teh ikhlas moal ngewa kaagan abdi ridho sareng ikhlas dabongan laku lampah abdi sorangan pangna kieu teh parantos ngarumaoskeun maneh lamun geus ngarumasakeun maneh kadiekeun eta pusaka ulah naha danu abdi warisan tinu jadi bapa lamun kitu dititah ku bapa maneh henteu ieu maksud abdi we sobat-sobat kurang ajar bisa ya kapanasaran pikeun ngalawan ai ngalawan mah moal ngan upami abdi diserang nampi serangan da abdi mah kitu guru silat teh tiba heula sieun lamun batur nonyok atawa lamun batur datang sampakeun init bahanan sampakeun ku takis init bahanan ku peureub kitu soal gelut manaha kurang ngajar astajinga awas sia kurang mangga iya mangga siapkeun sieun mangga cap punten sieun sapratanipun Arjuna dipun balang ku melayang di kekanawiadi ya hut Arjuna tumibal lemah jangira tangi lajeng nyanakon newa lan pusaka lan pegang prawijana pusaka panah Arjuna anu nyemprung nyatana anu blesur tina gonewa barang dumugi ka Astajinga dina waktus eta ngadak-ngadak ieu pusaka ngaraneg di payunun Astajinga aneh bin ajaib aneh tapi nyata eta pusaka cicing di hareupeun dewek biasa ngaremna eta akamnya pusaka ulah make jeung ngaganggu ulah hiri dengki ka kuring ulah jaya kani yayah teuing yayah Ratnasari geura los geura balik manyeh dina lebah dieu ulah pipilueun maneh kana urusan dewek nu penting dewek dek ngalaksanakeun kahayang dewek jeung cita-cita dewek init pan kalalabur pan ngeunah pan hirup di alam dunya aduh aing saha nu bakal dijadikeun patih lamun aing jadi raja ya dek nyokot tukang jenglong tanpa daksa
Dek nyokot tukang goong ambeien. Sing tukang gamang. Dek nyokot tukang gamang geus aya lacak baheulana. Naon lacak kan? Maling marus. Walaupun tukang peking. Dek nyokot tukang peci kepeking geus aya lacak. Lacak naon peking Kang? Nyokot panyeran teu bebeja. Operator Kang. Dek nyokot operator geus aya lacak. Naon lacakna? Hah? Naon lacakna? Lumpuh. Tukang penerus. Saat itu tukang penerus teh. Akep. Wah, mau bisa dipakai lompat. Siapa gede hulu. Dek nyokot tukang rincik. Begung. Tukang alok kemudian tukang alok. Saha tukang alok teh? Dedi Rosida. Dedi Rosida. Muhun. Teteh dari Rosida urang arsa manik teh ya, Dede. Manik eta teh halus tah, jika beli teu. Awakna gede. Aduh. Jangku gede. Make bahar. Bahar. Ngandai ka teh ngabutuhkeun lamun boga patih dugul buukna. Jeung petot mah. Naon? Petot mah ngajeng dugul. Apa dewek mah geus boga pusaka layang jamu sekali busada petot-petot oge Dedi. Ngajago siling. Dek nyokot tukang kenang, wah goreng patut. Hah? Saja nanti aya sihan alus, aya sihan mah alus. Aya sihan mah keur ngabinti. Ngan leutik sora. Ari jadi patih mah kudu gede sorana model kieu yeuh. Sapertina ieu. Sapertina dewek raja nya yeuh. Patih nanti kudu alus sorana teh cuk raja teh. Iya. Gerakula pati. Bangna nyalukan nanyeun teh dina waktu ayeuna memang aya hal-hal anu bakal ditepikeun aku dari aku lah. Aduh layang. Aduh layang. Iya. Gerakku ulah sorangan. Memang aya hal-hal anu bakal ditepikeun ka maneh aduh layang. Dina waktu ayeuna keur kula pribadi moal alang kumapalang aduh layang nah aing kana barang Aisyah kana bem ieu teh Patih Lu ninggi Gusti. dah sorang teh kudu kitu dulu gentem Unjuk semangat Purwadamba Gusti kersahani malanji simam dia pikir saya naon Gusti. kieu Pati. kula pangna Bukan nanyin wayana pangnangkeun bonon yai. Mending kalau raja teh Lu nuwun ninggi Gusti ari bonon teh naon. hari bonon teh nyaeta bisi mana teh apa eta aci di buleut-buleut di Rojo Kuawi nu kitu teh dulur pateterean cilok yai lamun kacomro mah ini tigigir aduh layang kacireng mah eta mau buyut budaya buyut aduh layang Iya. Buhal eta pati hampura bae diri kula. Hampura diri kula. Pribadi adu alayeun dong. kekinciran ada dina leuwih koko jayan geuninganan jadi muanan halus euy ngabelekukna euy aduh ampun teh ingat hah naon sok kurang hiburan kulantaran dewek laksana geus kalayan aya dina kaslametan jadi jelema sakti mandraguna di ku itu ku ieu oge dewek teh teurak laksana sasat dewek rek mukakeun isim anu disebut layang jamu sekali musyada teh naon di jerona hah oh nu penting mah urang mah sanajan kalakuan kieu ulah diimplik-implikan ku rasa ngewa hah
ulah sirik pidik kana aya dina pananten ka batur dudu pakurumpak syarat mutlak nu utama keur manusia di alam dunya lain gumantung kana lobana harta teu dumasar kana lobana pangabisa angin iman jeung takwa katut amalna eta manusia nu ngajamin keur kasalamatanna di alam dunya boh di akhirat. Tuh. Pokona mah urang teh hirup teh tong linglung atawa tong langlang lingling. Linglung kanu Maha Agung. Akhirna hirup bakal mangprung. Tungtungna pan urang loba kabingung. Geus pasti bakal kaduhung. Tuh. Kalangsu pan kajuna teh. Benar. Oh. Ai pokona mah jelema mah kudu boga pangabisa, nu bodoh mah kudu alewoh. Pandek mah diajar bahasa Inggris, diajar bahasa Babah, diajar bahasa Arab. Kudu bisa tatanya, model bahasa Arab dah. Hah? Baitun, ai baitun teh imah. Ari pantok bakbun, ari janela nyaeta subakun, ari bilik nyaeta jidarun, ari lomari nyaeta hijanatun, ari unteung nyaeta miratun, ari teko nyaeta barodatun, ari kursi nyaeta kursiun, ari meja nyaeta toilatun, ari tampolong nyaeta mapalatun, ari lampu nyaeta sorejun, ari ranjang nyaeta sarirun, ari kulambu nyaeta namu siatun, lamun erak nyaeta ropun, lamun ngo nyaeta asun, lamun mobil nyaeta dasun, lamun lolong nyaeta ditungtun. Aduh, lamun kabut nyaeta ibun. Hah? Tukang ngalawak kacapi si Utun. Tukang kenang Aki Ijun. Tukang jenglong si Ewon. Aduh. Hah? Supir Gida Jatilu ni. Ayo Jujun. Aduh, ampun. Lamun urang Majalaya oteng. orang frustasi. Aduh, ampun teh aya. Hah. Yok hiburan ah. Akang resep dengan hiburan? Hah? Akang resep dengan hiburan? Aya hiburan mah kudu sebab manusia tanpa hiburan bagaikan tangga tidak berbuah. Waduh, baik. Naone hiburan merek breakdut. Bisa hiburan Kang? Breakdut. Nama ke jeung teu bisa. Tetaka ya nyawa lah. Hah? Ada Dengekeun ku si laing. Sok. Breakdut. Bukan breakdance. Campur dangdut. Breakdut. Bukan breakdance. Campur dangdut. Minggu si akos nu gelo ka aing ja. Aduh. Si Akang Nu penting mah. Heeh. Hah? Seni anu bisa dikantakan. Dek ngalagu eta. Lagu naon? Selat salira. Nu kumaha satu Kang? Selat salira. Wengi tadi tos katampi. Nanya kainya euy. Wah, salah anjir. Aya nama ku juga lah teteh. Aduh ampun jeung ingat. Wala ting. Lagu eta bae cuah. Naon? Bulan Sapasi. Nu kumaha Kang? Bulan Sapasi di langit yang biru. Amat batnya kayaknya wae ai aing. Kayaknya Kang teh. Aduh ampun ingat. Tah eta. Oh dina zaman pagar betis bahulanya. Aya lagu eta teh geuninya. Burung naon sih? Aya lagu naon? Burung Tanjung. Burung Tanjung baheula. Burung Karung. Oh lain burung karung. Oh. Ya, mulung Tanjung dia. Burung Tanjung. Ya. Bahasa zaman pagar betis baheula teh geuning. Oh, bahasa ngepung tahun teh. Ngepung rogemolan. Kumaha taka laguna Kang? Ku ahli seni mah pan aya laguna dinya teh. Dikarang. Hah? Dikarang seni mah. Anak king jimat awaking basha ma mulung muncang
kaparange digogog ku anjing lebe ari gog cungungu da dikainya wae ari aingnya karunya ya aduh ampun deui aing ewon bener laguna kinya hah bener laguna era lagu naon atuh nya euy aing kumaha kang we kapalen hah payung tingtang tuan akang anu asup kana selera masa kini eta anu menjelma nyata dek ngaingatkeun lagu baheula wae euy anu baheula akak kaca piring kahujanan kemangna berkabodas adolayeng adolayeng berkabodas sejang iring kebudayaan jasana sanes lumayan geranya bapak aduh aduh ampun aing sok ngalageong wae aing euy teu kabeurik mun cara jelema mah nya paingan atuh paingan tetebi disangka Gusti kagungan panyawat nulang jadi panyawat nulang gitu nulangkung sing atuh wakile aing teh kasinen boga pandai teh tukang kenang gableg atuh banyak oge atuh akang igalna naon akang igalna gitu atuh sok dek rek ngigal sok ketiga kan ganti bajuna kang digal kang dek diganti ini disalin tenang weh sok cicing lah salin heula dek tenang moal anu nyusul gitu tenangnya tenang ada tenang sambil disalin depan udud heula urang jelin moal weh di bedakang sok gancang di bajuna gancang engke lanana tuh engke keburu ngaburu-buru wae sia jadi we kacapi seleting aing aduh anjir rek kaluhurkeun peureuss kanapku nyeri dudut ade dinya di dudut mah coplok aing rugi eta mah tuh nya pan aing dibelaan dugu lupet nyawa teh pan melaan bungkus si eta nya nya teh nyawa awak aing mah wah beres kang bakal beres segala halus make suku make ikat suku aing mah diobras karunya baru syuh deuleu tak eta romehun segala halus dipake ronda kang mah ai rapi tu rapi ieu dek alus wae make calana pan alus teman naon cing ai kiratana calana cakang naon calana calana teh dipancal salilana tuh lamun cangcut panjang cangcucut panjang cang romah lamun hana caraka data syawala anakna cilaka bapakna kababawa lamun kiratana kursi babah numpak bemo aduh ampun teuing aing lagu naon sih nu ngeunah euy rupa lagu makan rupa lagu mah naon nya ya tikru bisa tikru aya lah lagu naon kumaha kan nu munut lagu naon akang munutna lagu naon teh lagu Ninong Ninong kanu tujuan kanu saurang lagu mah Ninong kanu saurang jalning abdi Ninong gitu abdi Ninong kanu saurang gitu sok ayeuna kan atawa lagu eta teh lagu iin teh bareconing daek milih kangkang sudagar beunghar yang gajih mirilik duluy hanya kata mandi sok lagu Ninong make intro bener siap ya siap